Ayunda Faja Maudia anu biasa dikenal Maudy Ayunda lahir di Jakarta 18 Desember 1884. Maudy dikenal salaku aktris, model, sastrawan, aktivis, jeung penyanyi berkebangsaan Indonesia. Basa keleutikna Maudy boga sifat pemalu jeung pendiam tapi aktif oge. Ti leutik Maudy Ayunda sok ranking di kelas jeung menang sagala rupa. Maudy sorangan, anak kahiji ti dua anak pasangan Didi Jasmedia Irawan jeung Muren Mujoko Jasmedia. Adina Amanda Khairunisa, anjeunna oge gaduh salaki anu resmi nikah dina 22 Mei 2022. Maudy Ayunda sakola di TK Al Iman Jakarta, teras neraskeun ka SD Al Azhar Jakarta. Teras diajar di Elementary Intercultural School dugi ka tamat SMP, samantawis SMA anjeunna sakola di British School Jakarta. Nalika lulus di SMA anjeunna nuluykeun atikan sarjana di Oxford University Inggris. Maudy oge meunang gelar master di dua university kawentar nyaeta Harvard University jeung Stanford University. Maudy manehna getol diajar, rajin digawe, tur bisa ngatur waktu antara karir jeung atikan. Aktif dina kegiatan sosial, manehna resep nyarita ngeunaan pentingna atikan jeung pemberdayaan awewe. Nunjukkeun kapedulian kana masalah sosial sanajan geus loba prestasi. Maudy tetep rendah hati tapi boga pamadegan anu kuat tur teu sieun ngebrehkeun naon anu jadi pamikiranana. Sering jadi pembicara dina organisasi, kegiatan sosial, seminar, jeung sajabana. Maudy geus diangkat jadi juru bicara Kapresidenan G20 ti Indonesia. Dinominasikeun pikeun rupa-rupa pangajen serta menang sababaraha penghargaan ti Festival Film Jakarta. Nyaeta Film Indonesia Actor Awards, Maya Cup, nepi ka Indonesian Chocoki Awards. Dina musik, Maudy Ayunda geus ngaluarkeun sababaraha album jeung lagu nu populer. Di antarana album Panggil Aku 2011, album Momen 2015, album Oksigen 2018. Lagu Perahu Kertas jeung Tahu Diri jadi hits nu dikenal seueur jalma. Dina sastrawan, Maudy oge nulis buku nu judulna Dare Tomorrow 2018 nu eusina refleksif ngeunaan hirup cita-cita jeung impian. Dina film, Maudy oge kasohor minangka aktris berbakat di antarana Perahu Kertas 2012 ngadaptasi ti novel De Lestari. Maudy mainkeun peran utama salaku Kugi. Habibi dan Ainun 3 2018, Maudy oge merankeun peran Ainun Nora, pamajikan B.J. Habibie. Trinity The Nekat Traveler 2017, dumasar kana carita nyata Maudy jadi tokoh Trinity.